Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring di Pia Apriliani ti kelas 10 IPS 3. Di dieu simkuring bade ngadongeng anu judulna Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Dina jaman kapungkur di Tatar Sunda aya hiji karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Dina wanci ngadeukeutan akhir hayatna, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari, putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatana. Kusabab sirik, Purbararang teras ngagaduhan niat jore ka Purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayaan totol-totol hideung. Saentos kitu, Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir kakana. Jalma anu dikutuk sapertos kieu teu pantas jadi saurang ratu, ceuk Purbararang. Saterusna manehna nitah saurang patih kanggo ngaasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka Purbasari sarta anjeunna manggieunkeun hiji pondok kanggo Purbasari. Salila di leuweung, Purbasari ngagaduhan seueur rerencangan anu mangrupakeun sasatoan anu balalager ka manehanana. Di antara sasatoan teh aya hiji monyet anu buluan hideung anu misterius namina nyaeta Lutung Kasarung. Nanging monyet eta anu manawi paling parhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari, masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan. Enjing poena, Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari ibak di telaga eta. Naon mangpaatna pikeun abdi, pikir Purbasari. Nanging anjeunna nurutkeun wae. Teu lami sanggeus manehna nyeburkeun awakna, kulitna barobah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Purbasari reuwas pisan dicampur ku hawa atoh, sabot manehanana ngaca di telaga eta. Kulitna bisa mulus deui. Dina waktos lain di karajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali kakana anu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pangawalna. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui kos harita. Purbararang embung eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang buuk. Saha anu paling panjang buukna, manehna anu meunang, saur Purbararang. Kajeun ayeuna abdi eleh nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Tah ieu tunangan abdi, saur Purbararang sabari nyampeurkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitianna galisah dalantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas mangmeunangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyalakatak ngabahak-bahak. Jadi monyet, eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wanci eta oge, Lutung Kasarung terus geuntas samedi sakedap. Sarta lumangsung barobah jadi lalaki anu ganteng kacida, leuwih-leuwih ganteng ti Indrajaya. Sanggeus kajadian eta, akhirna maranehna sadaya balik ka karajaan. Purbasari akhirna jadi saurang ratu, direndengan ku saurang lalaki idamanna. Lalaki eta teu lain anu salila ieu maturan Purbasari salama di leuweung. Nyaeta Lutung Kasarung. Sakitu bae dongeng di simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.